Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Wasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa duryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara, bersyukur dihormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga besar masyarakat Kumpai, keluarga besar DKM Masjid Baitul Muttaqin. Kalawan hakikat izin Allah wasilah sababiyah aya proses nu dilewati ku para panitia. Naon prosesna? Perjuangan jeung pengorbanan. Perjuangan naon? Geus kebel panitia nyiaran tanggal. Ieu geus sataun ya. Marati geus numpukna ya amplop jang aing sataun. Atuh kukumpulna sataun. Piraku teu mawa 3 karung aing. Ditambah kipas sok pasang heula di dieu. Itu dibahas kadeuleu ngaliwat. Bener kitu tadi geura persiapan. Dahareudang ieu teh karasa. Ditambah ku pengorbanan, naon pengorbananana? Harta, tenaga, pikiran. Kudu gandeng, cicing bae kage diu. Jadi lamun ngagenggeurkeun batur entong ku sungut ku leungeun bae, ceuk diu. Ulah ulah. Sok. Mak diuk. Ka kitu nang tuwe marhaba sorangan ka tadi. Pegel aing ngeuleuna. Diputerkeun Kak, bisa muter gitu supaya kebagian sararea. Nah, adem. Beh ditukeun bae saeutik Kak, beh ditukeun saeutik. Ya kana mik jadi ngahnya bos tepung. Kan adem aya kipas. Yes. Disusul ku pengorbanan. Namun pengorbanan harta. Bukti katingali harta dikorbankan. Aya tenda, aya panggung, aya sound system. Ieu lain nu panitia ieu. Nu batur. Dipasang di dieu, dibayar. Make harta. Make duit.
tanaga dikorbankan para panitia nyadiakeun ieu tempat supaya nyaman anu halaladir dikorbankan tanaga ibu-ibu panitia milu berkorban tanaga ngejo beri cangka deuleu ku aing kejona tega panitia yang geus ngerebek bae beuteung dadana nah suka beres ngaji dibantai ku aing tak kejo tanaga dikorbankan pikiran dikorbankan sieun teu jadi acara naon sababna nu ngaranna muludan lain hajat pribadi hajat masyarakat ketika aya kekecewaan arek kori arek mubalik nu diondang teu datang panitia nu dikakesek ku jamaah bener tuh resikona berat lamun muludan rajaban hajat masyarakat ketika aya kekecewaan panitia nu dibabak belur. Alhamdulillah pikiran dia berkorban mikiran kumacara aku sukses mubalik guru gara-gara datang kulak telat dia udah macet di perjalanan ngejemput ente panitiana nyengir mikir susul lain kasih kampek atau kan itu yang tadi menepuk baik. Alhamdulillah dia perjuangan panitia berkorban pikiran saja jalan yang bisa molor kering deui telepon terus ini kan kanci nges atau yang ngenyal-nyalanya aing na mobil tuh bisa kering deui panitia dia baik. Alhamdulillah izin Allah bisa terlaksana alhamdulillah. Mungkin ia dendam dia masyarakat sebab 2 tahun ditahan tuh bisa muludan gara-gara neng corona itu gara-gara si corona 2 tahun keberot-berot ya kiai milu nganggur tahun kamari aing kuru panitia ngebakar ke kabeh aku pagi jeung si corona diteluh ku aing saya tadi atuh ngaribeutkeun sararea nu dagang ulah nu usaha ulah tapi ka kiai ulah ka mana-mana geus anu maraban kiai digaji henteu. Ya Allah ya Rabbana lamun ditafakuran lain Indonesia baik ternyata sadunia keur ditegor termasuk Mekah Madinah terus 2 tahun rukun Islam kurang hiji ibadah haji jadi berarti teguran ya Allah geus lobating jelema salah rombong di dunia Amerika sombong Rusia sombong Korea sombong bisa nyariin senjata pembunuh massal tapi ketika ditegur ku Allah nyen pelor hiji bari leutik teu kadeuleu corona ngaranna Amerika lieur jang hareupanana ceuk Allah hayo sia sombong di dunia kelabakan kabeh teu bisa jang hareupan tapi alhamdulillah Indonesia bisa nyen aturan aya protokol kesehatan saeutik demi saeutik bisa berhasil mengurangi tak lagi boga babaturan di petugas Covid unggal poe ngelingan bae Haji berang enak jadwal ayak dari mana Bojong paling ping kumpai tetap haji protokol kesehatan naon cuci tangan geus nyatu tadi ya isu-isu kayak sarapan humah geus buka 2 jaga jarak ka haji ya iyalah yang mah ceramah jaga jarak jangan pernah ceramah netonggong ini atuh jaga jarak kan ieu bapak-bapak ngadeukeutan aing wae tilu masker ka haji aya aja bawa bae masker mah di jalan dipake tadi taat aing mah ceramah manteu kagok aing ngomongna khusus masker namanya nyieun pamajikan aing mah lain nama meuli di toko lain sorry pamajikan aing mah setia pokoknya abi jangan beli masker umi yang bikin dipangieunkeun aing dipake nage genah hebat pamajikan nyeun masker utangna digunting sabelah itulah masker yang paling indah utang ini make nage ngeunaheun eta mun masker eta dipake aing hayang geura balik bae teuing eta pangaruhna masker iya minta coba bapak-bapak balik ke di imah nyarian masker masing-masing utang pamajikan 3 bulan teu dicuci jieun masker dipake modar langsung lebih di corona eta virusna ieu eta
ikhtiar dan diwajibkan ku Allah hasil jeung henteu Allah nu ngatur kabeh. Kadang-kadang pae lain gara-gara corona lain loba tetangga aing pae gara-gara ngahuleng bae pae atuh ngahulengna di jalan tol. Allah mengendalikan kabeh nganti kana fakuran berubah mal urang ya hirup ulah ngumpul-ngumpulkan bekal dunia bae ai tabungan akhirat dilalawarakeun. Bener tuh? Kudu paya teguran ieu kudu semakin dekat ke Allah. Loba zikir, loba eling ka Allah. Tadi dia fungsina tahun-tahun ayeuna urang lobakeun istighfar. Bisi perilaku urang ngondang eta wabah datang. Sabab ketika teguran datang ti Allah, lain urang wae nu gawe dosa nu beunang kabeh kaberon-beron. Satu makan nangka semua kena getahnya. Mudah-mudahan dia meludan sing jadi benteng. Sabab yakin di mana baik di tempat di majelis macakeun maulid Nabi ngagungkeun Nabi maka Allah nurunkan rahmat ka eta tempat. Lamun rahmat geus diturunkeun nu ngaranna wabah moal nepi insyaallah. Amin. Jadi bubar ieu riungan. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Anu diniatan sodakoh yang dia meludan yakin lain mantak beak harta justru ku Allah bakal ditambah-tambah eta harta. Nah sababna Rasul mau ngabohong ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad sampai 3 kali Rasul mengulang harta yang kau sodakohkan di jalan Allah maka eta harta lain leungit justru bakal ditambah ku Allah. Bahkan sodakoh ibu bapak para panitia sadayana sing jadi epan ngadatangkeun rizki nu can diturunkeun ku Allah. Istanzilur rizki bis sadaqah ay nujulur rizki bis sadaqah. Undang rizki Allah kunaon ku sadaqah. Jadi sadaqah teh ngundang rizki. Ieu masuk hayang dagang hayang sukses, bisnis hayang lancar, usaha hayang sukses, sadaqah tilep. Ulah nyalahkeun wirid, ulah nyalahkeun doa. Dan agihna mah unggal poe ka Allah warjukni eta nagih mendina ATM tabungan eta teh ngagesekeun ATM warjukni keur ngagesekeun ATM aya duit teh bijil-bijil dasep aing teh salat teh osok berjamaah tara katinggalan ngaji unggal poe tapi rezeki meuni hesek sulit bae. Hei ulah nyalahkeun ngaji, ulah nyalahkeun salat, ulah nyalahkeun warjukni pariksa dia tabunganana aya saldoan heueuh apa geus leuwih. Ya kan logikanya gitu urang nabung 1 juta dibere ATM kartuna geus 3 poe dicokot ke ATM sabaraha 1 juta geus saminggu ke ATM deui rek nyokot sabaraha 500.000 bijil moal cek satpam kak bijil duitna henteu pinna salah meureunana bener pinna mah rek nyokot sabaraha 500.000 pernah nabung geus saminggu sabaraha 1 juta inget pernah dicokot pernah iraha kamari sabaraha 1 juta pernah dieusian deui encan cek satpam si anu goblok atuh tabungan geus limit digesek-gesek bae. Tayna teh loba umat Islam kitu tiap salat nagih ka Allah warjukni. Tapi leuleuh kotak jariah liwah diangkatkeun bae. Sok aya jumaah bapak-bapak sok aya kotak jariah. Kumaha kondisi bapak ketika nempok kotak jariah arek liwat ka hareupeun urang. Molotot apa hulu nilep? Hulu ditilepkeun bari meretet sabelah nalingakeun liwat encan liwat itu liwat kotak jariah liwat dar we salat jumaah warjukni ceuk malaikat liwat stop kotak jariah kodok kantong oh hejo beureum asupkeun ketika salat warjukni izin nagih ka Allah seetikna urang geus boga tabungan coba diajar gitu logikana eta oh diburian imah urang aya budak yatim ceng ka dieu bager kunaon ceurik teu gaduh jajan kadi-kadi bager kasep tah jang jajan samingguan doakeun nya ibu sing berkah rezeki isuk-isuk budak bunga eta yatim amin. Urang moal apal di tukangan yatim diburian budak yatim isuk-isuk aya malaikat rahmat keur ngaaminan sok inget tara ka dieu
ingat gede elingan ayo balik ka imah poho deui sia. Ayo diajar umpanan rizki ku sedekah. Makana usahana rizkina ekonomina urang dieu khusus para panitia sing leuwih digampangkeun ku Allah Subhanahu wa taala buat bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabillahi khusus para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru sungkuring nusami nafahati di haflah mubarakah. Gus sungkuring dihormat, mudah-mudahan doakan para ulama, para kiai sini paranjangkan umurna, sini tambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah barokah ilmuna, tambah-tambah milik rizkina, tambah-tambah istrina. Amin. Tekudu gandeng antara ya dan tidak. Ya amin, tidak ngejedok. Naon susahnya itu nini ngecalang ngaprek amin teh jadi kunaon tina a kana min atuh. Lalaki setuju? Setuju. Ibu-ibu? Pasti. Simple bae, keun bae nu doa terakhir ulah baka daripada kula turun ceramah dicekek nini. Nu penting para ulama, para kiai, panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, dipaperinan turunan soleh tur solihah, anu mampu teruskan perjuangan anak. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nusami kusim kuring dihormat palurah beserta jajaranana. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Maaf kapurator sound system supaya eho dikurangan bae, level ehona dikurangan sabab ieu geus mental ya. Ceng lu Rika ceng supaya jelas ka kupingna, jelas huruf-huruf kalimatna. Hadirin hadirat rahim, tah masih kempreng kana ieu level na teh ka ieu ulah di level naon-naon lah pon anu genre bae lain kori ieu mun kori butuh mun jang ngomong kudu jelas. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi aya bender ngajeblak ngahaja dicetak ku panitia lain ngan sakadar hiasan dinding panggung jeung ieu hareureun deui jeung korsina gede ting teu da biasa kursi dikasih-sikeun dikamanakeun bae diangkat biasa teu kudu mewah-mewah biasa kitu tah kapal ini sok kieu we Kak sok papanggul kuduan sok ini sok aing geus kadibuka dia hese tuh alungkeun kan ini tuh. Nah gitu sok pemudana geura mana pemudana loba teh pemudana ieu coba da asup kana mobil aing ge asup eta mah tupan legat ieu mah nya aduh kasukuan apunten Bapak sak Padewan hapunten Padewan atuh lintar tadi ngonggosan aing cicing dewan cicing punten ieu katukangan kasukuan apuntennya sok ya karena kok kayak gini ngomong atau kawalat aing ngaburian dewan eta wakil aing can pernah merek aing teh gas make merek berkah diriung ku jamaah masya Allah gas kaboji gas cicing ulah milu bantu mul bantu di anak kiai masya Allah di Cikaduan gitu dulur kula ya jalur amanah matu beula 10-an tahun yang peletik lah ya sakit kumisan saorganisasi jeung kula baheula di Perkucarsi Persatuan Pembicaraan Seluruh Indonesia. Jadi ngaco etek meludan moal cenanya ya tinggal ka dia bender nu ngajeblak dina dinding ieu lain ngan sakadar hiasan dinding panggung lain tapi secara tidak langsung panitia merebeja kamu balik hei Asep Bubaro ulah nanya tema ka panitia ku aing geus dicetak geus ditulis tinggal baca bae ku sia kreatif ya panitia berarti geus mere jasa panitia ka Asep Bubaro atuh Asep Bubaro kudu ngabayar jasa panitia sabab kula teu kudu ribet katanya sabab geus tinggal maca aya di dieu bener teh
Ya iyalah, belajar jadi orang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyeun jasa ka batur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Ieu tah ieu baligo urang baca kula rek mayar jasa ke panitia santena dibaca panitia bungangan ternyata aing nyetak baligo henteu mubadir dihargaan ku si Asep Mubarok atuh berarti aing panitia kudu double merekna kitu mikir panitia mikir cici nanon ge ngarap-ngarap ujungna aing di dia ayat kalimat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah 1 November 2021 Masehi di Masjid Jami Baitul Muttaqin Kumpai, Kampung Kumpai, Desa Kumpai, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak. Dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita jaga persatuan dan kesatuan umat. Qori Al Ustadz Ahmad Fauzi, Qori Internasional. Mubalik aing. Hanya bebas suka-suka aing yang membaca. Tas kupingkan di dia ayat kalimat anu unik setiap tablik akbar umat Islam ieu kalimat mimi lubae. Kalimat naon? Peringatan. Kalimat peringatan mimi lubae. Dina muludan miluan peringatan Maulid Nabi. Dina Rajaban miluan peringatan Isra Mi'raj. Dina Muharram miluan peringatan Tahun Baru Islam. Dina Ramadan miluan peringatan Nuzulul Quran. Peringatan milu bae. Kurang tapakuran kalimat peringatan memilu dina tabligh Islam. Naon sababna? Berarti kalimat peringatan punya makna spesial. Naon makna peringatan? Hiji, makna peringatan aya nu diinget-inget. Dua, makna peringatan aya nu diingetan. Tilu, makna peringatan aya nu boga ingetan. Ulah kemana-mana nggak bahas nu aya dina banner we menang nyieun panitianya kurang baca bener teh. Jadi makna peringatan sabaraha? Hiji, aya nu diinget inget. Dua, aya nu diingetan. Tilu, aya nu boga ingetan. Beda-beda eta makna. Hiji, makna peringatan aya nu diinget-inget. Saha Asep nu diinget-inget? Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu nu keur diinget-inget ku urang. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya tambah kekuatan iman cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya urang mampu nyontok kana akhlak mulyana Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya urang diinget-inget ku Nabi engke di yaumil mahsyar menang syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu harapan nu kahiji. Nu diinget-inget Kangjeng Nabi supaya tambah cinta urang ka Nabi. Nu diinget-inget Kangjeng Nabi supaya urang nyontok kana akhlak sunnah Kangjeng Nabi. Nu diinget-inget Kangjeng Nabi supaya urang diinget-inget ku Nabi menang syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad. Supaya tambah iman cinta ka Kangjeng. Jujur lamun teu cinta ka Nabi moal kadieu. Jujur lamun teu cinta ka Nabi panitia moal daek cacapean ti dieu. Padewan engke onong kaya deui. Yes. Hiji kahipnotis wae. Wah. Sing berkah jabatanan. Tadi gak didoakan wae. Lurah aya lurah? Mana? Can aya? Urang cekek wae. Non gang non. Sing soleh kang ya Allah. Sing sering datang ke masyarakat. Saya ke mana wae? Lanjut tuh aing jadi pohon tapi ka mana tadi teh dewan semakin mere duit ka aing jadi pohon aing lamun geus mere duit aing sok pohon kana naonna. Geus dewan an.
lo kapan jangan memprovokasi tas ya peringatan ayah udah inget-inget kangjeng Nabi supaya tambah iman cinta ke Nabi jujur lamun teu cinta ke Nabi moal ka dieu ibu bapak kadari padewan ka dieu lain gara-gara saasep Mubarak lain gara-gara panitia gara-gara dina hatena aya cinta ke Nabi bener tak? Mudah-mudahan cinta kita dibalas dengan syafaahnya Nabi karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita sapoe aing ngapalkeun eta bukan hanya sekedar I love you tapi harus ada tanggapan you love me hasilnya yap milu milu bae aja budak santri I love you love me yap milu bahwa pak lap santri ibu cinta Nabi buktikan cinta karena cinta bukan sekedar janji tapi cinta perlu bukti ternyata setengah poin yang ngapal kereta si Asep tadi dengan cinta naon atau ada cinta Asep what is the meaning of love ternyata saminggu ngapal kereta apa definisi cinta? Ada 3 definisi cinta. Yang pertama kata anak muda, tanya anak muda, hei anak muda naon cinta? Dijawab ku anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu apel kakak Bogo ngobrol lagi di Buri Imah digebrong reungit ada pente entok dikotok timbe balatak tecambe eta bau tai indah saja meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai akan terasa indah eta cek budak mora nu disebut cinta butai. Yang kedua cinta komentar orang tua tanya mak naon cinta dijawab ku mak orang cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusa kose ulah diteruskan bahaya eta. Yang ketiga cinta komentar santri tanya santri hei santri naon cinta dijawab ku santri cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu wa la yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat, cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ada getaran. Ini milu calangap. Berarti sakitnya aktif ini Bluetooth na aktif itu. Mudah-mudahan cinta orang dibalas, amin. Maaf, jujur cek ulama sufi, ahli sufi dina jiwa umat Islam unggal poe aya nu perang saha dua presiden dina hate orang perang hiji anu disebut Raisuddin nu kadu anu disebut Raisun nafsi agama jeung nafsu cinta jeung nafsu ngahalangan tadi di imah cek nafsu reka mana cinta ngajawab muludan cek nafsu ulah panas cinta ngajawab gendai panas oke mawa kayu nafsu ngahalangan deui mending di imah aya film FTV SCTV jam 9 sampai jam 11 masalah cinta seru eta cinta ngajawab film sinetron isukan aya deui tapi jeung muludan tahun hareup cantang tuh umur aing panggih jeung tahun hareup mengpeung aya umur kene ayeuna tetap rek muludan hebat eta cinta. Nafsu ngahalangan deui lapar mending cicing di imah lapar tinggal ka dapur tapi cinta ngajawab keun bae lapar oge sabab aing ngadenge panitia ngejo. Nafsu ngahalangan deui tunduh mending sare di imah ulah muludan cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari muludan bari sare sabab kiai sering ngajelaskeun sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran mantap dalil eta dipapake bae ku si eta mah tiap ngaji molor bae keun bae bisa anu geus sare antep keun bae bahkan kula resep lamun kula ceramah kabeh nu hadir salare berarti kula balik teu kanyahoan
nu penting panitia ulah sare nu penting bahaya panitia sare atau aing nyiaran kardus berkat aing di mana awas panitia ulah sare sabab pernah trauma kejadian itu aing balik muludan teu babawaan sabab panitia sarare kabeh gara-gara cin makanya orang ku nginget Nabi hayang tambah cinta orang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nu kadua aya nu diingetan sanu diingetan orang nu hadir tina kalimat peringatan aya nu diinget-inget aya nu diingetan saha nu diingetan urang nah urang kudu diingetan sabab urang rumasa sok jadi jalma pohoan bener teh memeh corona di dia sok aya buludan aya kiai ngabahas naon poho gitu tuh kudu kabel-kabel ngahulang poho simpel bae guys makanya tahun ayeuna muludan deui sabab nu tahun baheula nah gitu kan teribet sabab nu tahun baheula pohoan lumayan boga dalil goler lamun aya jelema anti muludan sok ngaharam-haramkeun muludan nanya di jalan ka rek mana ngabring muludan beuki keneh muludan beuki naon dalilna pohoan eta jawaban singkat padat nyeletuk enak atunya jangan gitu matang loba ngadu dalil ka bogo sumut aja kurang mata beuki bae ulah ngaledekan kanu beuki ayo belajar kita mampu saling menghargai perbedaan anda senang syukur gak senang diam urang nu sok muludan tilok ngahina kanu teu beuki tapi nu teu beuki muludan sok ngahinaan bae kanu beuki bener teh ngaberebet dina YouTube bid'ah dolalah haram orang yang selalu memperingati maulid nabi ke neraka semuanya astagfirullah can beuki cicing supaya tetap orang ngajaga silaturahmi silakan beda tapi tolong ukhuwah Islamiyah harus di atas segala-galanya bener teh di Banten di Karawang aya tetangga kula nu kitu kaji ka mana muludan oh ti ditu nak kaji wani eta jelema ngomong samperkeun ngomong naon dia bieu nya muludan awet ti ditu nak kaji syair hati ditu wah ulang nu kitu teh maksudna naon kang haji aisyah maksudna naon tadi nya muludan awet ti ditu nak kaji lain aing nanya siana ira hati ditu mawa naon sia ti ditu panggih jeung sia di ditu iraha sia rek ka ditu deui eta jelema makin lieur di kitu ge kok kang haji jadi kitu bongana sia kitu atuh lamun embung di kitu-kitu nya ulah kitu tah kitu makanya orang dia ulah ih meni kitu pusing atuh anda senang syukur nggak senang diem tolonglah mampu saling menghargai perbedaan betul nggak laras ya tapi kan Kang Haji eueuh ti nabina naon eueuh ti nabina ya perayaan cenah doang kieu make tenda make panggung sound system memang bener eueuh logika sejarah bae pikir baik ku sejarah nabi rek nyawa tenda ka mana aing nyaho berarti bid'ah Kang Haji naon maksudna bid'ah perkara nu eueuh ti nabina hukumna naon dolalah Kang Haji naon dolalah sesat kabeh nu eueuh ti nabina sesat kabeh Kang Haji serius ente ngomong serius kabeh sesat kabeh teu bisa dibagi-bagi teu bisa pokona kabeh nu eueuh ti nabina sesat enak kula nanya sia aya di zaman nabi eueuh dolalah hareupeun aing cekek ku aing sia bari nyekel HP Android aya HP di zaman nabi nya eueuh maaf ceuk sia nu eueuh ti nabina kabeh sesat dolalah ka aing keun tah HP karak meh nyegat nya ieu mah lain deui Kang Haji ieu mah lain deui ceuk sia tadi kabeh teu bisa dibagi-bagi tapi ayeuna sia nu ngabagi ieu mah lain deui ngaji sia nu bener bener teh lamun aya didolalahkeun kabeh maaf ulah aya Quran tuh nu dikitabkeun di buku tuh maaf di zaman Rasulullah Quran can dikitabkeun can dirangkum can dibukukeun can dimushafkeun Quran masih aya dina kertas-kertas yang bececeran di para sahabat masih aya dina dada Kangjeng Nabi Quran ide mengkitabkan Quran di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Rasul tos wafat Abu Bakar Siddiq tos wafat berarti bid'ah sabab teu aya tina bid'ah ngan ngitabkeun Al-Qur'an
kategorina bid'ah wajib. Gak ada dari Nabi tapi wajib diadakan. Namun tadi kitab kan ribet orang tenyaho asbabun nujul, tenyaho patah kasroh domah. Ku cerdasna Rasul baca Quran tanpa patah kasroh domah, Rasul fasihat membaca. Ulang ayat patah kasroh favorit kene. Bener tak? Masya Allah. Bid'ah tapi wajib. Di zaman Umar bin Khattab ada ide mengkitabkan Al-Quran, membukukan Al-Quran dengan cara mengumpulkan para sahabat-sahabat hafidh-hafidh Al-Quran. Lalu digali asbab nuzulnya. Ini di Mekah apa di Madinah diturunkannya? Apa sebab-sebab diturunkan ayat? Dipapai kepada sahabat. Sampai terjadilah dibukukan. Cuma tidak selesai di zaman Umar bin Khattab, kabur wafat, naik Utsman bin Affan, dilanjutkan di masa Utsman bin Affan, maka selesailah mengkitabkan Al-Quran menjadi mushaf dan disebut dengan mushaf Utsmani. Itu sejarahnya. Itu ayat Nabi kitabkan Quran bid'ah tapi wajib. Ayat di zaman Nabi pakai tenda pakai panggung perayaan Maulid ayat perayaan nama anyar ayat aja perayaan. Ayo dari sejarah jangan nabahan kekuatan iman akidah amin. Ulah kabau ke sakaba-kaba sabab benar loba juri ngiluri setan bilu bijak memakai pakaian Islam asup-asup kalau berumat Islam ngaku Islam tapi hati-hati jeroanana rampok-rampok iman jeung akidah. Mantap kali ngaguru kudu jelas jelema anu boga guru. Lamun ngaguru guru ka jelema anu nyaho pasantrenna jelas guruna ameh aya mempertanggungjawabkeun ka ilmuanana. Teu ujung-ujung jadi ustad jadi kiai lamun teu boga guru. Di mana guruna? Di pasantren. Jelas masantrenna. Alo bae na kiai ke masantren jararabi bisa dakwah? Bisa. Di mana diajarna? Di majelis taklim al interneti. Nu ngajarna kiai al YouTubi jeung kiai al Google. Lain ulah nyiaran ilmu kan itu lain. Silakan cari ilmu seluasnya, tapi tolong ada panduan guru kita. Ketika orang menang makalah tina internet, asongkeun ka kiai ka guruan. Kiai, saya dapat makalah ini sahih apa enggak nih? Cek kiai sahih, kula ge ngamalkeun. Atuh kula ge hayang ngamalkeun kiai, sok ijazah ka kaula. Berarti aya nu tanggung jawab. Sanad ngaranna eta. Ulah men amalkeun bae menang di internet. Kumaha mun sesat. Mata kalau bandung ngarak coy akidah. Itu orang kudu boga gur sejarah tirah ayana perayaan atau asep peringatan nama saya peringatan nama sabab peringatan jeung perayaan dua kalimat berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Kudu ngarti karena bahasa heula nu dipindahkeun teh perayaan apa peringatanana emang beda atuh beda. Peringatan mah teu make tenda teu make sound system teu make podium jadi peringatan mah contohnya kiai beres sholat isya ngajak ke jamaah hei jamaah beres sholat isya beres ngadua beres wirid ulah wakabarali baturan kula 10 menit di masjid ayeuna kiai kula rek pacakeun tarikh kelahiran Nabi niat memperingati maulid Nabi beres tutup doa bubar masing-masing jadi nilai peringatan. Sedangkan bacakeun tarikh kelahiran Nabi minta bid'ah geus aya digituna. Bahkan hebatna maulid Nabi can lahir geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Nabi Muhammad. Iya hebatna maulid. Lamun dina film mah tanpa disoting film geus aya. Pan biasa mah soting heula karek aya film. Iya hebatna mauludan Nabi na can lahir tapi geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Kangjeng Nabi Muhammad. Luar biasa Rasulullah eta. Terkenal sebelum dilahirkan. Masya Allah geus loba nu muludan Nabi na can lahir. Ieu hebatna Rasulullah. Ai perayaanana anyar memang lagi. Selama hidup Rasulullah SAW sampai wafat Rasul tahun 633 Masehi belum pernah ada perayaan muludan besar-besaran doang kurang kieu. Naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wafat pada tahun 13 Hijriah. Can aya perayaan muludan besar-besaran. Wafat Abu Bakar naik Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun. Wafat di tahun 23 Hijriah. Can sempat ngayakeun perayaan muludan. Kabur wafat Umar bin Khattab tersolat di Masjid Madinah, datang penyelundup kafir Palestina asup ke masjid, ditusuk Umar bin Khattab tersolat. Wafat Umar bin Khattab naik Utsman bin Affan jadi khalifah ketilu 12 tahun jadi khalifah Utsman bin Affan. Wafat di tahun 35 Hijriah. Can aya perayaan muludan besar-besaran. Terjadilah
tragedi mengenaskan. Di tahun 35 Hijriah terjadi pemberontakan gembong Yahudi Yaman yang dipimpin ku si Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah? Cikal bakal lahirnya Syiah. Memberontak Utsman bin Affan, dibunuh Utsman bin Affan, dipotong kedua tangan kedua kaki, terus dipencit Utsman bin Affan, dimakamkannya di Baqi di luar Masjid Nabawi. Baqi adalah pemakaman Madinah yang lokasinya di depan Masjid Nabawi sebelah kiri. Sebanyak 10.000 makam para sahabat, termasuk Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud di sana, termasuk keluarga besar Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah istri Rasul di sana, Siti Fatimah Az-Zahra dirinya putri Rasul, cucu Rasul Sayyidina Hasan dirinya. Makamnya termasuk putra putri Rasulullah ada di makam Baqi, Jannatul Baqi di Masjid Nabawi, depan Masjid Nabawi. Mucan bisa nasib sih sejarah kan itu, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wafat Utsman bin Affan, naik Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. 5 tahun jadi khalifah, can pernah ngayakeun perayaan muludan. Tensi politik semakin memanas, bentrok di mana-mana terjadi. Akhirnya Sayyidina Ali jadi korban, dibunuh kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, 1 tahun jadi khalifah. Tensi politik semakin memanas, Sayyidina Hasan jadi korban, diracun lawan-lawan politiknya. Lu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Can aya perayaan muludan besar-besaran. Ya sejarah daula supaya kuat. Mapai iraha mulai ayana perayaan Maulid sabada perang salib kahiji tahun 488 Hijriah. Naon perang salib? Tentara Inggris pakai kongkorong salib datang ke Palestina, membantai umat Islam, merebut Baitul Muqaddas. Sebanyak 70.000 umat Islam yang dibantai di perang salib pertama. Nu salamet Islam kalalabur, nu lompat ka Yaman, nu ka Mesir, nu ka Turki, nu ka Persia, Iran, nu ka Irak, nu ka Damsyik, baheula Damsyik ayeuna Syria. 1 tahun 2 tahun 3 tahun lemah Islam, daya kebangkitan. Baitul Muqaddas dikuasai ku Kristen Inggris. Muncullah salah seorang ulama yang berpikiran brilian, cerdas. Cek eta ulama, eueuh deui jangan bangkitkan Islam supaya bisa ngarebut Baitul Muqaddas, kudu dibacakeun tarikh Nabi. Jangan bakar semangat umat Islam, berarti kudu ngayakeun muludan. Saha eta ulama? Bernama Al-Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridna Imam Syafi'i, ya sanadna Imam Syafi'i muridna Imam Malik bin Anas. Imam Sirri berpikiran hebat. Ngan mikir deui Imam Sirri, lamun ngayakeun muludan, ribuan Islam datang, nyuguhanana ti mana? Mulai riweuh mikiran biaya. Sabab harita susah nyiaran biaya, sabab biaya can kawin jeung mangdana. Jadi biaya teh pamajikan mangdana, mangdana teh salakina geus kumaha we mengkona ka mana bae. Berarti jujur urang mah hidup di dunia moal jauh ti materi, bener teh? Butuh doa, duit bae. Tah ieu bikang mah kieu. Bikang di mana-mana, rek di imah di pengajian huluna dengan duit deh. Sekali-kali serapkeun doa. Lamun leungeun kieu doa, ai duit mah kieu. Teu gaul urang ieu. Geuleuh rodiah heh. Urang mah di dunia butuh doa. Oh, kudu latihan heula. Doa butuh duit. Ya iyalah jujur bener tuh. Ad-dunya bid duit, wa ma bid duit sakit. Ad-dunya bid duit bersih. Ad-dunya bil fulus, wa ma bil fulus mampus. Ad-dunya bil fulus lulus. Butuh duit baik. Ieu kieu. Lah kiai ulah munafik sialah, kiai di dunia butuh duit. Ya iyalah da ieu jelema lain juri. Jujur yang butuh duit. Entak liar jauh-jauh ti Cikampek Karawang ka dieu daripada cicing bae di imah ieu hulu mikiran loba hulang-hulang. Hutang. Aing karek wau jeung aing geus mitnah ka aing loba hutang. Ih amit-amit urang kumpay. Nyaho ti mah
hutangna aing loba hutangna hati mana hoak sia hoak hulang-hulang hutang hanya kalah yang tadi ngeron dipitnah yang ibu-ibu hulang-hulang mending liar ka dia suka dia mah menang doa duit mah geus ti dewan doa engke bubar muludan ibu bapak balik marawa ilmu kula balik mawa amal inna lillahi wa inna ilaihi dewan ka mana keke ulah ka nambahan cicing oh eta kunci mobil hancur gawa ya dewan ngangkat jebul geus dewan geus cukup sakit cukup geus engke ayo nomor rekening aya gas amplop amal kurang butuh dunia normal bebas lah jawab doa butuh duit atau ada uang disorba gratis ya namanya tapi kan ngahujan di WC umum bayar tuh sabaraha sepakat ayo nama sok kurang putuskan dia jadi keputusan undang-undang bahwa harga modal saduria 2.000 tanpa pajak aduh enggak pernah ke WC umum terminal Rangkas Bitung keluar bablas lempang diudak dulu jaga WC aji pelit astagfirullah aing teu meunang ditutukeun kunaon kak bayar ji main leos bae oh pan aing teh nyoes sia di dinya sabaraha 2.000 ji tah 5.000 kembalian eueuh receh ji atuh aing ngising deui daripada lapor duit aing 3.000 lumayan mending ka jero deui aing kadang ngahuleung kayak 2 menit dijeuh ti WC sasa 1.000 lumayan 1.000 eueuh receh ji kana hitutkeun pret hitut 1.000 nah ya Allah ya Rabbana jadi ngadadak lapar gitu jarot lah nanti siapkan kejo lo bener itu CS aing adi dia ya jadi si Apip tadi mana tak kadu pandak ya namanya oh ayah hadir mana goblok Apip kade sih iya khusus eta lurah spesial penggali kubur pokoknya tiap anu paeh masyarakat ulah batur nggali kubur kudunya ada anu magali iya mata kisah dikubur aja 2 kali nyalonkan lawan terus deket di masyarakat alhamdulillah lain muji hareupeunana sabab sering setor ka aing saya Pep kada ya dulur kula eta baheula tim meti kawinna eta kula anu ceramahna baheula uyuhan laku oge saya mana eueuh astagfirullah eta make masker sia eta jeung ini hareup ka dia eta jalan geus tinggal mangke tiung sama katiung geus ka dieu tah jeung lurah edan di bareng geus atuh tong diperkosa geus hamil kitu betul naon hadirin hadirat rahimakumullah ka dieu bubung ka dieu goreng jelema naon goreng ka dieu look at me you and me luk-lukan tuh padele-dele tah eta sejarah nu jelas perayaan anak anyar ngan Imam Sirri bingung kamana nyiaran dana ternyata ingat fatwa Imam Sirri dikaluarkeun sing sajalma nu ngayakeun peringatan Maulid Nabi ngorbankeun harta tenaga pikiran maka eta jelema nu ngayakeun muludan bakal menang setengah taman-taman surgana Allah. Muridna nanya, ya Syekh naon argumentasina jelema ngayakeun muludan menang taman surga? Dijawab ku Imam Sirri As-Siti, argumentasinya adalah li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Tepati-pati umat Islam ngayakeun muludan rela ngorbankeun harta, tenaga, pikiran angin nancep dina hatena umat Islam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Eta fatwa mungkin mapai kadenge ku hiji raja Irbil Irak ngaranna eta raja Abi Said Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin cek eta raja kudu ngayakeun muludan aing jeung bangkitkeun Islam diundang ribuan Islam di Irbil tetanggung eta raja menanggulangi biayana kesorangan sakali gebragan muludan mencit ontana 500 untang
mencit dombanya 5.000 domba sabab nu hadirna ribuan di Irbil tetanggung batur muludan doang gitu kurang boro-boro jumak ontak lagi boga kotok hiji disamunikeun sok kapangih ku panitia da panitia na care meureunna sok anu nitah ka anak kata induna tutupkeun panto non sih itu panitia muludan tikumpai pasti nyiaran dana sia cicing dihareup lamun nanyakeun emak bejakeun can balik bohong anak jadi satpam hareupeun imah panitia datang assalamualaikum ceng emak aya da budak leutik jujur teu bisa bohong budak na ngaguak cek emak ge can balik panitia reuah cek emak iraha ceng biar berarti emak aya di buri rek nyamuni ka nyawa da budakna jujur kula kitu hebat perjuangan batur ulama baheula beres di Irbil nyambung ka Damsyik Syria ningali bangkit umat Islam di Irak Irbil kabita Damsyik kabita Syria kabita kucara naon ngabangkit ke tanah ngarayakeun maulid Nabi Muhammad SAW muncullah panglima perang Damsyik di Syria seorang ulama besar sekaligus panglima perang bernama Syekh Nuruddin Zanki hasil dari perayaan buludan terpilih menjadi panglima perang nyampe ke Mesir bangkit lagi Islam di Mesir ribuan Islam berkumpul tetanggung ngayakeun perayaan maulid 7 peti kucara naon setiap malam membacakan burdah sholawat Nabi setiap malam sehingga muncullah nama-nama ulama ahli burdah ahli sejarah ahli tarikh ahli nadom termasuk salah satunya Syekh Ja'far Al-Barjanji anu karanganana nyampe ke Indonesia baheula mah tiap malam Jumat dibaca eta Barjanji abtadiul ibla bismillatil aliyah aya eta aya baheula mah rame malam Jumat sok sanajan mushola doang bale rombeng cor-coran kieu dicangan ku lentera aya speaker baheula toa ngagantungkeun tangkal nangka geus gepeng setrumna lain listrik aki anu segi 4 ya aki mik na gele nu kieu speaker salon buleut dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet mereka baseun lawan teh berbagai macam dejigong tau tampung tapi da rame baheula mah mushola reog ge beres salat maghrib wiridan beres wiridan tawasul yasinan dar marhaba dibaca menikah denge bari speaker leutik ke jerat-jerit baheula kadenge hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba ahul amjad sauna li ismi tarakus sifa'an falam yusibahum aruh min adami wa ila abihi wa ummihi ngeunah baheula marhaba syaratun saradurun nubawati bi asariri gurarihimul bahiyah sallu alaih mahjadong bener tuh bagian ulang dia syaratun saradurun nubawati bi asariri gurarihimul bahiyah wa badruhu fi jabini jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah antirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik baheula rame Barjanji dibaca haneuteun di masjid mushola reog oge ayeuna masjid pamewah-mewah malam Jumat susah nyiaran peserta asrokol bener teu paling aki-aki we metik geus tiluan daripada sepi di masjid ya Nabi salam alaika ya Rasul salam eta we trio kue-kue cara renceng nama ararea dan yang masjid pamewah-mewah misian pamumum di Karawang mah kitu di dia atuh tiba heula di dia mah nah bae lembur anggen nurutan ti dia
ya Allah ya Rabbana. Maka diayakeun lamuludan di Mesir geus bangkit Islam kabeh, bararangkit pasukan, ribuan pasukan Islam bangkit. Ternyata masih kena bingung ya, singa-singa padang pasir bingung nak kumaha carana nyerang, sabab komando berarti kudu boga panglima. Akhirnya memutuskan memilih panglima perang. Siapa yang terpilih? Akhirnya panglima perang keturunan darah Kurdi terpilih, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi turunan darah Kurdi, keturunan darah Kurdi yang terkenal di dunia ayat tilu. Hiji Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, turunan darah Kurdi. Nu kadua Al-Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama besar bermadhab Hambali tapi nyieun paham anyar, eta turunan darah Kurdi. Nu katilu Salahuddin Al-Ayyubi, inilah keturunan darah Kurdi. Dan yang ketiga ini adalah satu yang sangat dibenci Inggris sampai sekarang. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Sebab ketika Islam bangkit beres muludan, Salahuddin terpilih jadi panglima, maka ribuan pasukan Islam di bawah komando Salahuddin datang ke Palestina, mampu mengusir Inggris dan mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Alhamdulillah, hasil perayaan Maulid Nabi Muhammad. Tapi tetap bid'ah ke perayaan anak, betul. Tapi soksana jangan bid'ah, iya kategori bid'ah mahmudah. Non bid'ah mahmudah kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan bahwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu eueuh ti Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, itu disebut bid'ah terpuji. Nya perayaan nama can aya ti Nabi tapi eusina ieu perayaan henteu bertentangan jeung Quran. Sabab eusina perayaan muludan ningalikeun rasa cinta ka Nabi, ngagungkeun Kangjeng Nabi, sedengkeun eta eusi muludan aya dina surah Al-A'raf Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Allah nu ningakeun ciri-ciri jalma nu beruntung adalah jalma nu ningalikeun kaimanan ka Nabi, kumuludan ngabuktikeun iman ka Nabi, ngagungkeun Nabi, kumuludan keur ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Wa nasaruh nulungan syiar kang agama Nabi, kumuludan syiarna tolab ilmu agama Nabi keur dibuktikeun. Lamun rutinan minggonan biasa di paling loba 100, tapi kumuludan ngadadak ditulungan jamaah masjid ayeuna ngadadak jadi ribuan. Alhamdulillah. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, jeung eusina muludan nurut kana parentah Allah. Naon nu dipikaturut? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah Islam di jalan Allah, jangan berpecah belah. Kula yakin keur pilpres, keur pilkada, keur pilkades, ieu nu halaladir loba beda-beda pilihanna bener, beda-beda warna kaos partaina bener, tapi kumuludan hiji nu dibawa ka dieu ukhuwah Islamiyah. Perbedaan partai aya di tukang, nu di dieu mah Islamna nu dijaga. Alhamdulillah. Kan adem kieu mah ngeuna. Bener teu? Nu kamari milih beda init muludan bareng ulam jamedut. Lagu abong-abong menang. Cek nu menang sorry, doa aing ke diijabah. Mungkin salah rombong ulah aja hampura kamari geus milih urang beda teu naon nyai saha bae nu kapilih jadi pemimpin urang sarerea. Ngaranna ge pertandingan nyai, atuh siap bertanding mah ulah narima siap menang bae, kudu siap menerima kekalahan. Gentleman. Nu menang ulah sombong, nu eleh ulah pundung. Bener teh? Sabab geus kapilih berarti pemimpin urang sarerea. Nu geus menang di luhur ulah nyirian. Oh, itu mah teu milih aing moal dibangun. Berarti lain pemimpin nu kitu ngaranna. Aing jadi pemimpin sejati mah siapapun mereka, diam di desa kita, diam di kecamatan kita, diam di kabupaten kita, itulah tanggung jawab saya pemimpin. Itu aing doang Bung Karno wae ngomong diri. Da kuduna mah aing teh ceramah di dewan ieu teh. Ngan hiji nu hadirna ieu. Nu ngongkosana ieu saurang. Punten kan. Itulah ya, kalau kritik of bowen boleh. Kritik membangun boleh, betul gak?
Yang dilarang itu kritik, obrokan, ngeritik tapi ngarusak teman. Nah iya, pembangunan orang kudu bagus di desa orang, terutama tetap nyaman, aman, damai. Mudah-mudahan dalam masyarakat tak kompak, ulama umaro bersatu, bersanding lain bertanding, bersanding. Insya Allah sesulit apapun yang kita hadapi masalah, insya Allah akan kita mudah hadapi bersama-sama. Amin. Demi ngabangun desa orang. Balik muludan, memeh muludan utadina rocet, balik muludan jadi sahabat. Jadikan prinsip ke orang desa kumpai, dulur sarebu seetik teuing, musuh hiji loba teuing. Nikmat hirup gitu. Benar tuh? Benar-benar di dia sia balik ribut deui sia. Sumbereunang hidayah sadaya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, jangan nambah kekuatan iman cinta urang wauhan Nabi. Saha asep nu diperingati ke urang teh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling sempurna. Setuju? Mana asep tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi? Nabi can dilahirkeun ka dunia ngaranna geus terkenal. Sebelum Allah menciptakan apapun, yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur, cahaya. Nuti heula diciptakan ku Allah teh nur. Ketika nur dicipta, Allah ngadauh, ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei cahaya, kaulah nyieun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad. Saenggeus Allah menciptakan Nur Muhammad, barulah di situ Allah menciptakan Arasy, Lauhil Mahfuz, kolam, dicipta tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika menciptakan kolam, Allah ngadauh ka kolam, ya kolam, uktub. Hei kolam, tulis panjeun. Nulis naon Abi Gusti? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta kalimat tauhid geus ditulis ti heula ku kolam, dipasang-pasang ku kolam di tiang-tiang Arasy. Indah Arasy bercahaya. Ieu ku hebatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nabi Adam digelarkeun ka dunya, Nabi Adam dicipta terus nyieun kahilapan, dikaluarkeun ti surga Nabi Adam ka dunia, jeung Siti Hawa dipisahkeun. Siti Hawa diturunkeun di Jeddah, Nabi Adam diturunkeun di But. Ayeuna India. Turunan Nabi Adam di dinya cenah. Baheula mah But, ayeuna India. Sujud Nabi Adam naluhur batu nu ngampar luas, bari ceurik tobat ka Allah hayang dihampura dosa. Sabaraha tahun sujudna Nabi Adam? 100 tahun. Bari ceurik sujud eureun-eureun maca doa istighfar, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana, terus dibaca 100 tahun. Urang boro-boro sujud 100 tahun. Umur gemal nyampe, urang berjamaah di bawah imam samenit geus pegel hulu. Kadang imam dihareup sujud keneh, urang mah diburi geus cengkat hulu. Teu ka hareup imam sujud keneh, nyusul deui sujud deui. Pada tangga bingungkeun malaikat aya kitu teh. Cek malaikat aing kumaha nilaina ieu jelema sujud. Di tengah rakaat 3 kali sujud sahwi ge lain. Untung malaikat tilok heureuy, geus heureuy dirojok jumur jelema kitu. Aya naonan ieu sujud. Eueuh ka betah. Paling nu betah mah bapak haji, ibu haji, nu umroh, nu haji pernah ngerasakan betah sujud di Mekah. Bener tuh? Atuh nyuruh jum cai mata sholat di ditu mah. Masuk ke Masjidil Haram deuleu Ka'bah serbe bae. Aing ngabimbing eta umroh, memeh corona ngabimbing umroh, aki-aki gigireun. Disangka ku aing wiridan. Nah, aing ge loba. Iya, naon? Masjid Haram namana ieu hareupeun. Disangka hotel. Da kakara. Geus dituduhkeun, tah Masjid Haram ieu, urang teh di halamanan ieu teh. Mikir kencang mewek. Hanya kali bejaan ah. Jadi ngariweuhkeun aing. Siap-siap asup ka haram, ame ka bagian sholat maghrib di jero masjid, neuleuh heula Ka'bah. Ayo bisa ada manten melengkah asup Masjidil Haram. Wow,
akbar Allahu akbar. Ardam ieu aki-aki keur mewek eureun. Aing kaget tadi mewek ngadenge adzan haram eureun. Kunaon bah kunaon RCTI. Ngadenge adzan gitu di imahna ai magribna RCTI. Ieu mah asli Mekah. RCTI menang ngarekam video. Untung aing teu ngajawab oke. Dar qomat Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Mulai imam diharap ngagoak wah tadi no sufufakum luruskan saf luruskan. Allahu akbar. Bilal milu ngagoak Allahu akbar. Adalah pohon karena ongkos 30 juta. Batin nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tenang, eueuh nu gagerebegan. Yasin. Makmum teu kaget ngadenge imam maca Yasin betah bae. Coba di dieu magrib maca Yasin. Imam Yasin. Diburi budak muara calangap. Wah. Yasin kebel diuk. Goblok. Jelema ieu mah dibawa ibadah khusyuk teu beuki. Hayang anu gugu-guguan we teu pararugu. Termasuk taraweh meni perubahan ti mulut ka mulut. Eta we Ustad Valentino Rossi nu kapake. Ayo sia taraweh imamna kebel lambat laku mah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Budak ngora diburi si gerewek. Dolin. Diganti eta imam digotong sakeun berdua. Cek imam agi-agi goblok aing diperkosa. Diganti ku imam nu ngora kiai muda bancang. Bilal na semangat. Manasan eta. Muhammad cek malaikat ieu salawat apa ngepung bangsa teh jelema. Batur sallu alaih. Atuh imam kan asa diduruk jubur eta imam. Mau berhubung naik Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cek malaikat stres ya salat. Darah tinggi kabeh. Perlu ditensi ya imam.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum 'abdun wa a'budu wa la ana 'abdun ma ta'budun wa antum 'abdun wa a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Allahu hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allah. Allahu akbar. Allah at-tahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Allahu akbar. Aisyah rek mana goblok. Bubar taraweh nini aki nini 15 orang ararutah diburi. Aki opat narilep hulu. Tina ruku udah sujud dan nyungsep. Balik taraweh di garotong aki ditanya di jalan, bah balik taraweh di gotong, mabok taraweh. Oh taraweh mabok, bah mabok aja nama imam nabi oplos. Cik mulut hari pak imam edan tong dipakai deh nyiksa begitu tuh. Atau ti mulut ka mulut kirang bara sholat jadi khusyuk atau tumaninah benangkeun sing aya hasil muludan teh. Sebalik deh Nabi Muhammad SAW ditawasulan ku Nabi Adam. Kumaha Nabi Adam tawasulna ketika sujud Nabi Adam 100 tahun bari istighfar tapi can dijawab ku Allah istighfarna hudang Nabi Adam tina sujudna brai matana bentak begitu neuteuk kaluhur kaget aya dua kalimat begitu indah dibaca ku Nabi Adam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Protes Nabi Adam, ya Rabbi kesembarangan eta makhluk nu ngaranna Muhammad aya bisa gigireun ngaran Gusti kecuali eta Muhammad ngaran makhluk Gusti anu mulia. Saha eta Muhammad ya Allah? Allah jawab, ya Adam ismun min asma'i auladik. Adam, ya Muhammad calon nami putra turunan anjeun. Manusia ya Allah? Iya, mulia banget can digelar ka dunia geus disiapkeun ngaranna. Inilah manusia yang paling aku cintai kata Allah. Lalu Allah nyuruh Nabi Adam, ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtu. Adam minta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung inilah sejarah asal muasal ayana parentah tawassul. Salah kaprah jelema ngaharamkeun tawassul. Allah nu nitah Nabi Adam nu pangheulana tawassul ka saha? Ka Nabi Muhammad. Nah Nabi Muhammad dijadikan wasilah sabab Allah nyiptakeun Nabi Muhammad jadi wasilah terciptana seluruh makhluk Allah. Namanya Muhammad tuh hurufna opat mim ha mim dal Muhammad ayat tuh kaligrafina Muhammad tuh digireun Ustaz Fauji ayat kaligrafi Muhammad mim ha mim dal. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil al wasilah. Nah disebut wasilah mim nu kahiji Muhammad maujudul khalaik bisababi ayatna sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakna Muhammad hayatul khalaik bisababi hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimna nu tengah Muhammad mautul khalaik bisababi mautna sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalna Muhammad dukhulul abid ila jannah bisababi asupna hamba ka surga sabab Allah mempersilahkan Rasul yang masuk surga duluan. Urang insyaallah yang hadir panitia kabeh aya di burieunana engke mulu. Amin. Sing jadi bukti cinta orang di pendun Rasul di gerok Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Maka Nabi Adam tawassul. Kumaha cek Nabi Adam? Ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad andaghfirli hadzal walid. Ya Allah Gusti abdi tawassul
berantara putra turunan abdi nu ngaranna Muhammad hampura abdi menjadi bapaknya. Maka Allah narima tobat Nabi Adam. Sebagian ulama tafsir nyaritakeun bahwa Nabi Adam tawasul nyebut ngaran Nabi Muhammad laju diterima tobat ku Allah. Itulah asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat ku Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bimuradi. Itu luar biasanya Nabi Muhammad. Mana di asep kesempurnaan Nabi ketika dilahirkan. Rasul ngariung jeung sahabat-sahabat nanya, akhbirna an nafsika ya Rasulullah, tolong ceritakan ke kami tentang kelahiran anjeun. Rasul senyum, sahabat, kaulah nguping ti umi kaulah Aminah. Kumaha cek Aminah? Ra'at ummihi na walidat bi ka'annahu nuran atau atkusurur rum wasyam. Umi Aminah neule ketika kaulah lahir malam Senin keur peuting keur poe ngadadak caang sabab bijil tina wajah kaulah cahaya sehingga ta cahaya tembus ka negara Romawi sampai ke negara Syam. Orang Mekah keur molor tibrah harandang gogorobokan tengah peuting kiamat jadi panon poe can waktu bijil geus bijil disangka panon poe bijil. Aya budak cenah umur 10 tahun budak lalaki lelumpatan mapai cahaya itu mana bijilna aya deuleu ti bumi Siti Aminah aya naon eta di imah Siti Aminah caang keluar dibuka panto aya orok di tengah imah keur diuk wajahna ningali ka luhur bibirna eta orok keur macakeun kalimat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itulah bayinya Rasulullah ketika lahir bibirnya memuji Allah. Di mana eta cahaya? Cek budak lalaki 10 tahun, kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan ada matahari yang sedang berjalan-jalan di wajahnya bayi Nabi Muhammad. Sahabat naros, ya Rasulullah, eta budak lalaki 10 tahun teh saha bisa ningali Gusti keur orok? Rasul senyum, eta budak lalaki 10 tahun anu neuleuk kaula keur orok adalah sahabat kaula ayeuna. Di mana? Di burieun anjeun aya. Ngaliat kaburi kabeh aya hiji sahabat tertunggul dipeluk ku sadayana. Siapa dia? Dia adalah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasul lahir, Abi Hurairah usiana 10 tahun. Makanya ungkapan Abi Hurairah kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang berjalan di wajah Rasul, diabadikan ku Syekh Ja'far Al-Barjanji. Maka aya kalimat wa muhayya kasyamsi minka mudiun asfarat anhu lailatun gharra, bagaikan matahari yang membelah gelapnya Mekah. Aya deui mah nu lahir gitu. Heuy, aya deui moal nu lahir keur poe kadada caang salalemur aya deui moal. Moal manggih deui. Di Karawang mati balik. Tatangga aing cai ijah ngalahirkeun tengah peuting keur caang listrik, pes pareu. Kabalik kata minan nur ila dulman tina caang jadi poe ulu orok geus nongtot rek bijil bidan da geus kolot eta bidan senior salaki ci ijah digireun bidan ngabantuan begitu poe pareum listrik bidan rumpur rampa neangan hulu orok da poe ngarampa ka gigir teh gok salah nyekek bidan kage salaki ci ijah ngakuat cek bidan, iya gara-gara paling listrik bulu orok ngadadak ngaletikan. Aduh salah kecil ijah gogoakan mu bidan geli iya malah ini ulang anak lain nah nanti ceng yuk iya mah hulu kobra momon tati nonong wis tengek nyengir mikir siya yuk bejakeun ke anak-anak bikang Parawan ada kasih Nopi, kasih Resi, si Susi, si Ida, si Yanti, si Lia, si Rita, si Neneng, si Elis, si Eis, bejaan si Nonong, si Tati, si Aci, bejaan cek si Asep Mubarok bikang Parawan ulah ulin peting-peting teh sabab ayeuna cek si Asep Mubarok loba orai laliar sekali macok ngabahayakeun baruhna kebel Parawan godo eling ieu zaman geus tiguling bukti ayeuna loba maling ngamaring sela-sela samping sok tang
khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajinjing di jalan dibawa ka panginepan sapeting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok kuntuan lamun geus kejadian gitu indung wirang bapak kiai tetangga salelembur kabagean warirang bau warirang batak lamun dihiji imah aya nu zina teu diusir teu digerebeg maaf 40 suhunan ka kulon kawetan ka kaler ka kidul kabeh kabagian dosa wajar ketika aya teguran ti Allah berupa bencana kabeh kabagian satu makan nangka semua kena getahnya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kan nyebut masing-masing doang butuh-butuh wae ku kiai bener teu padahal anu paeh mah kiai nu disiaran bener teu nu ngamandian mayit kiai nu ngaboehan nu nyolatan nu ngagotong kalau merkosa ka kiai geus capek ngagotong RT atuh jaro lurah sia ngagotong ulah kiai mana lurah PJS mana ngagotong lurah itu mana ngagotong kiai ngagali kubur astagfirullah bahwa biadab sia urang deui kiai dititah ngagali kubur tuh selurah apit nu di kubur astagfirullah kawalat sia ngadoakeun kiai maaf teh heula nguruskeun mayit salaki sia sahan maaf kiai mah ulah waka maot gering bae aya halangan ripuh sarerea jelema teu bisa ngamandian mayit maaf kira ku mayit dimandian dilelep-lelep ka kula teuheung anak-anakna sugih cek anakna daripada bangke abah bau eueuh ngamandian aekeun kana mobil bawa ka mana steam mayit disetim sekalian sese hulu mayit giles kapalang edan sia butuh ku kiai butuh akan sing paranjang umurna amin ya Allah ya Rabban maaf kula mah teu hariwang teu sieun kula mah pejabat eureun loba gantina lurah eureun loba gantina Kang Dewan eureun loba gantina Pak Jokowi can eureun geus loba nu hayang jadi presiden komo artis mah balatak tapi ka artis jaipong make audisi ayeuna mah blang 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 tung ting tung tung tatangga aing eta Karawang artis pop aya RCTI Idol sapoe aing kapalkeun eta nyiaran artis dan dangdut baata aya di Indosiar KDI gaul ini keprok nyawer henteu ka aing aku nggak butuh tepuk tanganmu ya Allah ya Rabbana tapi nyiaran calon imam calon khotib calon ulama calon muadzin calon kiai susah buktina naon percetakan calon ulama nu ngaranna pasantren ayeuna geus murai kurang peminat-peminatna gengsi budak ka pasantren maaf lamun urang aya dangdutan artis teu datang ece bisa ngagantian budak ece bisa ngagantian tapi urang boga kiai hiji-hijinya ribet salat imaman maghrib imam kiai teu datang-datang ngaharulang di jero masjid jadi teh salat atuh jadilah ieu can mulai kiai na can datang ka mana teuing emang aing ngasuh datang RT ka pangimaman sugan teh RT ari imaman malah pengumuman bapak-bapak pantes urang tebel nunggu kiai telok datang-datang biaya kabar kiai gering mencret berat kusabab kiai gering kapaksa maghrib sementara diliburkeun RT goblok kita ngaran atuh jamaah berontak teu bisa teh teruskeun maghrib salat imamna saha RT maju muliang RT di kitu jadi ngabalikeun ka aing nggak make aing
RT adalah pemimpin di kampung. Lamun di dia eueuh ibadah, maka di akhirat nu pangheulana dilelepkeun ka neraka adalah pemimpin. Muringkak RT di kitu. Nya kieu mah aing molor tadi. Pan teu bisa daripada perek teh pan siang ngaji baheula surat pendek ala rapal nya apal surat pendek mah geus maju pan kula tilok imaman daripada perek RT maju atuh supir tembak ngaran rem gas pabeulit jeung kupling eta ai Fatihah bener teh rumasa ngalaman salat ceurik teh di Mekah ngumpul pada hareupeun Ka'bah Allah eta haji balik ke Mekah datang ka dieu ka kumpai eta haji salat di dieu henteu ceurik deui. Pertanyaannya kemana air matamu ji geus beak di Mekah di Mekah mah mewek bae ai di dieu biasa-biasa bae kualitas salat urang can aya naon lain suudzon goreng sangka ka Allah urang na tahu diri mudah-mudahan bae dihampura kekurangan ibadah salat urang ku Allah amin. Urang mah pas khusyuk teh dina peureumna we takbir hayang kadeuleuh khusyuk nepi ka peureum-peureum leungeun mereka mutar-mutar Allah. Hayang khusyuk ai brai panon molotot teu istiqomah kana tempat sujud mata urang neuleuan samping batur di hareup tapi da atlas ge alus Allah tapi bejana atlas ge mahal gua di mall sami Allah eta mun malaikat heureuy geus ditajong dewe eta jelema balanya dari mana tolol ai salat sia mapai harga samping segala rupa panon kaganggu irung makana imam nu deket masjid waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin di sini salat lohor can nyatu lapang seng haseup goreng peda asup nu salat langsung melenting aduh cocok nanjeng peuteul ai salat jadi mapai peuteul irung kaganggu ceuli kaganggu komo keur salat sahusu-husu diganggu liang jubur yakin dia anu ngalaman keur salat nahan hitut aya ieu pasti ayo sia keur salat nahan hitut beri kabayang ayo sia ngagerebeg nu salat nahan hitut geuning asep nyaho aing ngalaman budak ngora sholat berjamaah di buri sholat isya tinggal sarokaat hayang gitu gegerbegan awak dibatalkan sarokaat dari dibatalkan nyedek kena gerbang tunggu ambek-ambekan da imam na aki-aki goblok ya imam lambat-lambat teh yang teu kuat hayang gitu atau imam teh nya hosiare kitu tolol tan hitut di buri mah gerebeg deui ditahan dan nyaa hook sarokaat deui kedepruk ruku nyingsol jubur gasieun ngabeledag kedepruk sujud nilep bertahan tak budak orang jago nahan itu beri tahiyat diuk gerebeg deui der imam di hareup assalam ajoger nembak astagfirullahaladzim jadi ngaruksak salat saya ai salat di awal ikut takbir diakhiri ku salam lain diakhiri ku hitut atuh sabar heula tahan assalamualaikum warahmatullah loncat kaburi kolong bedug jeger tembak ya Allah keur salat kagang mana kualitas salat urang can ayana naon sing dihampura ku Allah diukur ku haji umroh urang jauh keneh kualitas haji umroh urang kang haji bu haji bener teh balik ti Mekah karak menang kopiah bodas balik ti Mekah karak meuli gamis urang mah eta ya Allah ya Rabbana diukur ku puasa Ramadan jauh keneh boro-boro urang mah khusus puasa khusus ge can bisa urang mah Ramadan kualitas tak karak puasa umum non umum teh baru mampu nahan lapar haus saja mulut gak mampu berpuasa selalu menjelek-jelekan orang betul? Lamun lain gara-gara sholat, lain gara-gara haji umroh, lain gara-gara puasa urang mulia di hadapan Allah gara-gara naon?
jawabanna hiji gara-gara aya cinta na Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu nu jadikeun urang mulia gara-gara aya cinta syafaatna Nabi. Di yaumil mahsyar jalma lalumpatan minta tulung bring sakabe jalma datangna ka Nabi Adam. Ceng Nabi Adam aya naon ka dieu? Kami rek minta syafaat Nabi Adam. Ceng Nabi Adam hampura kaulah teu bisa nyafaatan sabab kaulah izin ku Allah. Izin ku naon? Kaulah pernah nyieun kesalahan sehingga tobat kaulah ratusan tahun. Datangan Nabi Nuh ngabring ka Nabi Nuh. Ceng Nabi Nuh aya naon ka dieu? Rek minta syafaat Nabi Nuh. Ceng Nabi Nuh maaf kaulah teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaulah izin ku Allah. Izin ku naon? Kaulah diberi umur panjang ku Allah tapi teu mampu mawa loba umat Islam ngan ukur saeutik anu kabawa ku kaulah. Bahkan kaulah izin ku Allah anak kaulah teu kabawa. Mending datangan Nabi Ibrahim ngabring ka Nabi Ibrahim. Aya naon ka dieu? Minta syafaat Nabi Ibrahim. Anjeun Nabi mulia menang gelar Khalilullah sahabat kakasih Allah. Cek Nabi Ibrahim hampura kaulah teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaulah izin ku Allah. Izin ku naon? Kaulah pernah ngabohong. Bapak kaulah tukang nyeunan arca patung-patung sesembahan. Penting-penting ku kaulah diajur-ajurkeun eta patung nu disasakeun hiji nu panggedena teu diajurkeun. Begitu isuk bapak kula nanya, "Ka mana ieu patung laleutik ajur ku saha?" Kaulah ngajawab bari ngabohong, "Pak, itu patung nu panggedena nu ngajurkeunana." Izin kaulah ku Allah. Pernah ngabohong. Mending datang Nabi Musa, ngabring ka Nabi Musa. Cek Nabi Musa aya naon ka dieu? Minta syafaat Nabi Musa, kaulah teu bisa nyafaatan anjeun. Nah, pan anjeun mulia boga gelar kalimullah. Maaf, kaulah izin ku Allah. Izin ku naon? Kaulah pernah nyeun dosa. Dosa naon? Salilah hirup kaulah pernah maehan, kaulah pernah ngabunuh. Utusan Firaun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaulah. Izin kaulah ku Allah. Mending datang Nabi Isa, ngabring kabeh ka Nabi Isa. Ceng Nabi Isa aya naon ka dieu? Minta syafaat Nabi Isa. Ceng Nabi Isa, maaf kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun. Nah, kaulah izin ku Allah. Izin ku naon? Ku ayana kaulah ka dunya loba jelema-jelema sesat nganggap kaulah anak Allah. Izin kaulah ku Allah. Ayo geus ka mana atuh kami? Nabi Isa nangtung, datangan itu jalma anu keur sujud. Jalmi keur sujud. Saha eta Nabi Isa? Eta hiji-hijina jelma mulia anu can pernah nyeun dosa salilah hirupna dijaga ku Allah. Ngaranna Nabi Muhammad. Insyaallah ngabring urang umat kadinya. Nu teu iman, anu teu cinta, nu teu iman, nu teu percaya terpisah dengan sendirinya tidak bisa mendekati Nabi Muhammad SAW. Tapi nu iman, nu cinta, sekecil apapun mencinta mereka akan dipertemukan dengan Rasulullah. Ngabring, maka Allah ngadau, irfa ra'sa isfa. Muhammad, udang angkat wajah anjeun, itu tingali umat anjeun butuh pertolongan. Maka Rasul minta izin, ya Rabbi, widian abdi bade ngagero umat abdi, rek nulungan umat abdi. Ummati ngabring. Di sanalah hasil kerja keras, jeripayah, capek, pusing, muludan bakal diganti dengan keindahan yang sangat indah yang tidak pernah kita lihat di dunia. Memandang wajah yang mulia Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Ya Allah, pertemukan kami ya Allah. Beri kesempatan kami bisa mengenali wajah Rasulullah. Ya Allah, kami rumah saloba dosa ya Allah. Tepantes kami aya di painan Rasulullah, tapi kami moal kuat ku siksa. Ya Allah, kumpulkan kami di mahsyar di painan Kanjeng Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah.
isfa'lana isfa'lana syafaatan kami sadayana ya Rasulullah. Mual mubadir pengorbanan kami jauh lengkah lempang ti imah kaya tepat. Mual mubadir pengorbanan kami duit tenaga jeung pikiran daya deui diarep-arepku kami hayang pendak sareng Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Panggihkeun kami ya Allah, panggihkeun kami jeung wajah makhluk kami makhluk Gusti anu kacina endahna. Moal anu ngalihkeun kaendahan tina wajah-wajah makhluk Allah aya di anjeunna wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami jeung anak kami jeung keluarga kami indung Bapa kami hayang menang panggero syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampura dosa-dosa indung Bapa kami ya Allah, jadikan surga ya Allah. Kami can bisa bayar jasa ke indung Bapa kami, sementara Rasulullah pernah ancam moal mere syafaah ka umatna sok sanajan rajin salat rajin haji umroh, tapi di akhirat moal disyafaatan eta jelema gara-gara keur hirupna nganyerikeun hate indung Bapa. Ya Allah, kami loba dosa ka indung Bapa. Pak Abah hampura salilah hirup Abah jeung emak kula can bisa nyenangkeun marah loba nganyusahkeun, tapi kula niat ayeuna arek loba sedekah rek amal sedekah rek amal jariah ditujukeun ka emak jeung ka bapa anu geus almarhum mugi bisa nebus kana dosa-dosa kami ka indung Bapa kami. Ya Allah, jadikan ahli surga indung Bapa kami, harapkeun payudkeun indung Bapa kami aya dina rangkulan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ayubahuma. Ya Allah, tutup aib-aib kesalahan indung Bapa kami ya Allah. Ya Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cai mata urang sing jadi saksi, urang keur berharap hayang menang syafaat nang sabar ngandalkeun salat urang, haji umroh urang, puasa urang masih kena jajauhan kualitasna. Ternyata ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah gara-gara aya cintana, aya syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sing dicatat ku malaikat-malaikatna Allah celikna urang dina siang ieu cai mata nu bijil sing diganti ku Allah jadi malaikat-malaikat anu macakeun istighfar pikeun diri urang sabab celikna urang sedihna urang hayang meunang pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing dijabah sabalik nanti dia lobakeun istighfar, lobakeun sholawat, ciri karindu urang ka cinta urang ka Nabi, tetap ngandalkeun ibadah urang masih kena jajauhan, lain urang teu percaya diri lain, tapi di samping eta urang tetap belajar terus belajar ka kiai benta ilmu jangan ngebenahan ibadah-ibadah urang, bari tetap urang berusaha meninggalkeun ibadah hasil jeung teu pasrahkeun ka Allah ngan utamana urang hayang menang pengakuan ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya manfaatna hampura tina segala kekurangan jeung kesalahan engka disambung tahun